Kaum dangu sadayana di mana bae ayana tepang deui sareng simkuring Mang Anggang anu sejamang dongengkeun deui dongeng Sunda anu ngahaja ku Mang Anggang diciptakeun kalayan diperosea deui tina inspirasi dongeng-dongeng kapungkur nu dihaturkeun kalayan sejen carita sejen alur ngajantenkeun dongeng anu anyar. Mang Anggang oge nyungkeun dihapunten bilih aya bahasa Sunda anu lepat sareng salah sisipan kumargi Mang Anggang sanes kutiasa sareng jago ngadongeng. Ieu mah hitung-hitung kanggo mulangkeun katineng pang beberahmana sakantenan ngamumule bahasa Sunda supados teu kasilep ku zaman, teu katutup ku masa, teu kagerus ku era modernisasi. Palawargi kumargi upami sieun salah wae mah atuh iraha urang ngamumule ieu bahasa karuhun urang sadayana. Leres teu bahasa Sunda anu urang, bahasa Sunda keur urang. Mang Anggang mah teu ngagaduh bahasa Sunda. Ieu mah iwal ti bahasa Sunda teh kagungan urang salarea anu tos aya ratusan tahun lamina. Mangga haturan kanggo para pecinta dongeng Sunda nu aya di tetar Sunda, khususna Jawa Barat sareng Banten, kumna kapalawargi sadayana di mana bae ayana. Pamuga urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan, mulus rahayu, berkah salamet. Palawargi kaum dangu kumaha daramang sadayana. Para wargi upami telepat mah dongeng diriwa cinta munggaran anu dinu bagian kaopat kamari teh dugi ka dieu yeuh palawargi. Cobinya urang darangukeun heula sakedap we buntut caritana supados nyambung. Heran euy, angin naon ieu teh nya? Jeung aduh datang nate matak sieun ye cek Pak Suherman bari nyamperkeun garwana nu keur ngadedempes bakat ku sieun. Ari Mang Pardi tuluy gek diuk di pojok ngahegak capeun. Jurig ieu mah pangintenakan jurig. Dongkapna ngadadak kieu. Pok Mang Pardi nu jiga aral lantaran gara-gara angin tarangna jadi buncunur. Ih, ulah kamana wae nyerita teh Mang. Bisi matak jadi mamalah kaharepna anggur bacaan kayaknya atau adan kadinya. Duh pa kumaha atuh ieu teh? Cek Bu Dewi hariwangeun sok sieun matak nambah cilaka. Palawargi kaum dangu karak ge cacap omongan Bu Dewi berobot di pipir aya sora ngaborobot jiga nama imah tatangga aya nu runtuh ku angin. Seor sadak kenteng nu diawurkeun. Pak Suherman jeung Mang Pardi curinghak jajantunga ratug hate keung sok sieun imah nu dicicingan ge runtuh. Tapi samemeh mikir anu leuwih jauh nu aya di imah ngajenghok lantaran teu kanyahoan ti mana jolna ujug-ujug aya orai hideung ngalogodor ka tengah imah. Letahna elel-elelan matana bolotot puguh we Bu Dewi meni ngajleng ngarontok ka Pak Suherman bari nunjuk kana orai. Pa lihat itu pa aya orai itu papa aya orai. Agan aya orai dengi meni panjang kitu gan. Cek Mang Pardi cengkat bari undur-unduran.
Tah dugi kadinyanya palawargi dongeng cinta ririwa cinta munggaran anu kamarinya anu seri kaopat mohon cek mang oge mangga palawargi kaum dangu supados tenyang kolong teing kana waktos atuh urang Bandungan deui sambungan carita ririwa cinta munggaran dina seri anu kalima wilujeng ngadangukeun. Mang Pardi ngeleper sieun dipacok orai mah atuh Pak Suherman gerewas nempok itu mah sakilat pisan ngajewang samurai nu ngagantung dina paku samurai nu dijieun tina besi wajah gesan pajangan tembok imahna teh dicokot saklepat seret samurai dilugas bari taki-taki mun aya orai narajang moal asa-asa rek dikadek ku eta samurai tapi aneh orai teh jika anu geus ngarti kanu maksud Pak Suherman terus maju lalaunan bari legegan nyamperkeun ka Pak Suherman puguh we Bu Dewi meuni jejeretean salakina disurungkeun sekaligus Bu Dewi ngajleng ka deukeut meja tuluy kalacat unggah nangtung dina meja anu tadi dipake gesan ngahalangan panto bari jejerewetan. Nyamperkeun ka papa kade eta eueuh sieun sia kumaha teuing keun urang takol huluna moal teu kojor geura ceuk Mang Pardi bari karawak jiga pahlawan kanu guci hias nu sagede tangtungan budak teu loba mikir regeweng eta guci diangkat tapi orai beuki gancang akhirna nyeot jiga nu hayang buru-buru macok ka Mang Pardi tanta parah deui teu loba pikir Mang Pardi belewar guci dibalangkeun kanu hulu orai satarikna hiu plos prai guci peupeus orai teu keuna balicet orai malik Mang Pardi geus rikat nyokot asbak besi di luhur meja habak hulu orai teh dibabuk ku asbak anu dijieun tina besi satakar tanaga tapi mata kaget hulu orai teh teu kerel-kerel acan letana ngelel jiga anu nangtang. Nempo kaayaan sapani kitu Pak Suherman tuluy cacarita ka Mang Pardi. Mang, tah mamang make ieu mang, tigas beungna mang, tigas. Belewar kep samurai di sanggap ku Mang Pardi tapis pisan geus kitu hiuk samurai ditigaskeun kanu hulu orai ditigaskeun sababaraha kali bek gurinjal buntut orai gugurinjalan tapi hulu namah teuas kawas karet ukur ngeluk sakedeung sabot ditigas teh Mang Pardi bakat tingkut tarik nigas hulu orai samurai nepi ka mencleng jauh ka ruang tengah geus kitu orai celengue deui dinu cara tadi Mang Pardi kaget manehna luak liuk ret kana kipas angin anu aya di tukangeun panto kamar terus dicokot teu anta parah deui habak hulu orai teh dibabukan deui ku Mang Pardi make kipas angin prak kipas angin beulah mancawura ari orai mah teu kuat kieu tetep beleger cara tadi atuh nepok itu mah Mang Pardi teh soak bulu pundukna kalah kamuringkak jajantung ratug hatena lalenyepan jiga nu rek manggih kareuwas. Geus kitu mah eta orai geuleung ngaleos ka kamar luar leor buntut tapi kasieun ku Bu Dewi kateuteup bari ngeleper sieun jeung keung da puguh tina kaayaan peuting bet aya orai aneh asup ka imahna malah keur kitu teh kadenge anu pating gareblig di pipir imah malah sadating gerendeng kawas anu ngawadul jeung baturna ngan teu puguh basana kolombrang di dapur sora sada piring ninggang seeng raket sada panto dapur muka tapi panto angger terobah. Blik
blig loba anu lempang di jero imah. Malah makarasa salesi imah asa oyag, tapi teka ciri bungkeulekanana. Aya naon ieu teh mah? Jika loba nu asup ka jero imah teh, tapi naha mana makhluk nanya. Pasu Herman heran ti popolotot hayang sidik tapi da teka tempo naon-naon. Astagfirullahaladzim, ieu teh aya naon atuh, asa aneh-aneh teuing. Cik minta tulung atuh ka tetangga papa itu. Batur ge moal burung jiga urang atuh dasar wakieu. Telila pes lampu tengah pareum, saimah-imah paroek malah lampu nu kaluar oge pareum deui. Atuh meuni poek di imah teh. Pasu Herman jeung Bu Dewi katut Mang Pardi ngarenjag. Kaayaan jadi poek merdong. Sajongjonan mah nu tiluan teh jarempe, taya nu wani cacarita. Dina kaayaan kitu, sorak nu lempang dina ubin beki gandeng. Malah dinu poek mah asa sidik, aya nu pati ngararigi ngan teu sidik keuretan beungetanana. Aduh, ampun. Mang Pardi telila ujug-ujug gugurubugan jika nu dicocok kala. Mang Pardi kunaon Mang Pardi? Aduh, ampun agan, ampun amang tulungan. Oh iya, aduh iya parabot amang aya nu metot agan. Halah, iya, aduh. Mang Pardi begitu puguh ngomongna, kituna teh bari nyeklan jimatna lantaran asa aya nu memetot. Kunaon ari Mang Pardi Mang Pardi? Pasu Herman uyup ayap kana suku Mang Pardi terus disasar nepi kana palangkakanana. Tapi memeh nepi kanu dituju, Mang Pardi ngagurubug lantaran cangkengna deui ayeuna mah aya nu ngeleketek. Mang Pardi harita tuluy gitak kakenca, gitak kakatuhu nu akhirna undur-unduran bari walah wah weuleuh. Awakna teu kuat nahan kagetek bari seuri campur jeung aduh-aduhan. Getek walah. Aduh. Getek ampun. Getek. Aduh, geleketek. Aduh, akan aya nu geleketek emang. Aduh, ampun. Aduh. Mang Pardi aduh-aduhan tuluy seuri, tapi kulantaran seurina teu eureun-eureun, lila-lila jadi cerik. Aduh-aduhan meta tulung. Pasu Herman jeung Ibu Dewi tambah bingung. Tuluy Pasu Herman uyup ayap neangan kayu api, rek diseungeut untung babari kapanggih. Da inget keneh basa keur nundana. Tapi samemeh kayu api dicekeskeun, bray lampu teh hurung deui. Tapi taya nu katempo iwal ti Mang Pardi nu keur sosongkolan bari ceurik jeung nyebut getek sababaraha kali. Red Pasu Herman ngareret ka bojona nu pias bangun kasima, bingung kopolah Mang Pardi anu jadi babuna anu ngaku dileketek tapi teu katempo nu ngeleketekna saha. Ayah, Mang Pardi, kunaon emang teh? Cek Pasu Herman bari molotot gempeur. Mang, kunaon Mang teh? Sok araraneh kasurupan Mang teh. Istighfar atuh. Cek Bu Dewi ka Mang Pardi. Aduh.
Aduh, ampunakan. Ya kan. Ya lah ketek. Tulungan mang, aduh lah ketek. Aduh, ampun ya ketek. Alah ya aduh ketek akan tulungan. Mang abo. Mang Pardi sosongkolan saterusna mah hing cerik. Tungtung nangudupung humarurung. Lila les teka denge deui jempe taya soraan nu tadina gandeng teh jadi jempe tayohna bae kapaehan tina kaliwatan ku getek. Pasu Herman olohok mata simeuteun nempo waruga Mang Pardi nu geus ngalempreh teu empes-empes di handap meja. Aneh pisan sanggeus Mang Pardi kapaehan mah angin teh laler taya soraan nu gandeng. Taya nu pating gareblig estuning jempling mata keung. Pasu Herman kadua bojona ngahuleng nyang haripan Mang Pardi anu teh eling-eling bingung ku pilampaheun samar polah jeung samarampa teu nyaho kana naon-naon anu kudu dipilampah. Tapi lila Pasu Herman mah sadar terus ngakalan Mang Pardi sabisa-bisa dipencetan pundukna malah mah cecehan ku cai haneut segala sirahna. Nu akhirna Mang Pardi lilir tuluy cengkat nangkep tuur beungeutna pias jika nu hudang gering matana kekereuceuman. Mang Pardi, kunaon atuh Mang Pardi teh sanyana? Nah lampu parem kalah tinggurubug terus. Asa aneh-aneh teuing aya naon atuh ieu teh? Jeung geus migawe naon? Mang Pardi dipika aya kajadian kieu. Agan, aduh. Nah kati aya naon agan? Aya setan atau jin? Atau aya bangsa onom anu nyasab? Mang mah teu kuat kudu ngelek ketek agan. Meuni asa jengker agan. Tembal Mang Pardi dari apisan beungeutna asa pias. Pasu Herman ngan bisa colohok ngadengi jawaban timang Pardi anu samodel kitu. Bu Dewi ngahuleng ras inget kana oray anu asup ka kamar teh. Atuh meuni muringkak bulu punduk teh. Utamana mah ngarasa paur bisi keur sare dipacok oray. Iya papa, tadi teh orai hideung teh asup ka kamar kapanan. Kumaha? Mahnya atuh mamah masieun bisi macok sabut keur sare. Kabur we meureun mah. Kabur paling ge orai siluman eta mah. Da buktina ayeuna geus terep angin oge geus eureun. Tembal Pasu Herman sabari nyusutan kesang nu kaluar tina tarangna. Mang Pardi, sok geuat tempo ka kamar, tempo da moal ayana naon moal. Ceukna deui. Mangga. Ya ku amang. Ditingali. Ceuk Mang Pardi nu karak ngumpul pangacianana. Tuluy lalaunan cengkat muru kana lawang kamar. Ari breh Mang Pardi calangap bari ngeleper sukuna ngadadak leuleus rempeyak bru rubuh beungeutna beuki sepak kawas mayit. Mang Pardi kunaon emah? Mang Pardi teh kasurupan deui. Pasu Herman muru ka Mang Pardi. Kitu deui Bu Dewi luncat tinu meja gancang pada mangku Mang Pardi dibawa ka tengah imah. Mang Pardi geus kapaehan deui ngagoler deui calana kampretna geus baseuh ku cai ompol. Ari Pasu Herman panasaran. Terus anjeunna ngatayap ngadeugetan panto kamar lalaunan hayang nyaho na aya naon di kamar teh. Terus mukakeun hordeng noong ka jero na atuh lenyap. Ser sakujur awak ngeleper waosna noroktok jiga anu kabulusan. Cenah terus malik ka Bu Dewi bari leungeun uyup ayap jiga nu teu nempo da ceuk rarasaanna mah luncat tapi buktina kalah ngarampayak jiga nu leuleus tuur. Ya
saararaneh teuing. Bu Dewi sarua penasaran, terus ngadeukeutan lawang kamar, noong lalaunan tina congo hordeng, ari breh meuni colohok bengong atuh. Sajongjongan mah teu usik-usik, mureleng kana luhureun kasur, lantaran aya nu ngajepat bodas jiga mayit nu meunang mungkus ku boeh, ku kuncungan jeung kaambe bau menyan. Lila-lila Bu Dewi sadar, ngagerendeng ngucap istighfar, terus ngadeukeutan deui Pa Suherman jeung Mang Pardi nu masih keneh ngagibrig bakat ku sieun can aya nu sadar kaduana oge kana dirina. Bu Dewi samara polah ampir-ampiran soak, teu bisa nanaon, terus bae babacaan sabisa-bisa ngarah teger kana hatena. Geus kitu terus narekahan deui Pa Suherman sangkan malaweungna sadar ulah katutuluyan. Korejat Pa Suherman cengkat puringas jika anu kausap korod ku Bu Dewi diusap raraina bari diparancahan sabisa-bisa. Leketei Pa Suherman leuleus deui, tiuk ngahegak jika anu capek, kesang tiis meuni nyorolok sa kabeh awak sarung baseuh ku cai ompol nu harita minuhan ubin imahna. Telila ti harita Mang Pardi oge lilir, geus kitu tiluanana babacaan sabisa-bisa. Lila-lila hiuk aya angin ngahiuk, pel tali anu dipake nalian meja kanu panto paregat, gubrag meja anu dipake nutupan panto ngagubrag, blak panto muka teu sawatara lila ti harita, jep alam jadi simpe. Mang Pardi cengkat kalawang panto, tuluy ulak ilik keluar, jempling ta aya nanaon, tuluy gura-giru ka panto kamar nu tadi rek ditempo ka jero, geus eueuh nanaon. Harita tiluanana ngariung di ruang tamu bari babacaan sabisa-bisa nepi ka subuhna teu sarare deui. Teu lila kadenge sora ajan ti masjid, sorana nyinglarkeun ka keung nu sapeupeting geus ngabalukarkeun kejadian aheng nu kacida matak gempeur kasalarea. Peting maju ka beurangnakeun, sora hayam tibeh kaler kadenge kongkorongok, wanci rencang-rencang tihang. Kurang leuwih kira-kira jam 6:30 isuk-isuk, kota Bandung geus katenjo rada caang. Sawareh tempat mah masih katutupan ku kabut anu aripis. Kapindingan ku mega anu ngayang di langit, beuki lila beuki kandel. Dahan garing maruragan, manuk-manuk tingkalayang disada peting caricit nyalukan bala baturna. Angin leutik ngahiliwir, sora kalakson geus disarada, angkutan perkotaan geus mulai rame. Maju eureun pikeun naik nurunkeun panumpang. Nuhun ka sadaya pangrojongna, pamuga urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan, kasalamatan berkah rahayu kasadayana amin. Supados teu nyangkolong kana waktos, sadayana kumang anggang dibewarakeun deui dina dongeng episode anu salajengna. Kumargi atensina nepi dugi kitu para wargi.
Palawargi cag urang tunda heula kaayaan Pak Suherman Bu Dewi katut Mang Pardi gesan engke urang samper deui. Ayeuna urang kocapkeun di wewengkon desa Pagelaran hiji lembur handap gawir memeh tanjakan cadas pangeran nyampak Yudi geus saged dangdan. Hate Yudi geus buleud, pikirna geus gilig rek maluruh Imas anu leungit di imahna. Sanggeus pamitan kanu jadi indungna, kira-kira pukul 7 isuk-isuk Yudi indit ti imah, panon poe ge karek moncorong, cahayana hibar bengras pikawaseun. Langit lenglang taya aling-aling, manuk recet disarada di luhureun dahan cengkeh, ngabagiakeun sang surya nu karek medar. Dina kaayaan kitu, sawareh warga lembur geus arindit ka tempat gawena sewang-sewangan. Aya anu ka sawah, aya anu ka kebon, aya anu ka huma, aya anu ka sakola, aya anu ngojeg, jeung sajabana. Aya eta oge anu keur nga-YouTube, aya seueur. Yudi harita geus nepi ka sisi jalan, sabari nungguan mobil, bus anu arah ka Sumedangkeun. Manehna diuk na handapkeun tangkal kelor sisi solokan, bari ngareureuhkeun kacape. Kesang we meuni nyorolok, najan isuk keneh ge da puguh geus lempang rada jauh, bari jeung nanjak mudun teu burung we juuh. Teu sawatara waktu ti harita, lar aya beus ngaliwat, ku Yudi dipegat, kalacat Yudi naek. Pius mobil bus ngadius ke arah Sumedang, sorana ngahiung nanjak mudun, ngaliwatan jalan cadas pangeran anu arula arileup, nyesakeun haseup knalpot anu mulek jeung hideung. Cunduk waktu datang mangsa nitih wanci nu mustari akhirna. Najan jauh teu burung cunduk, najan anggang teu burung datang. Geus nepi ka wewengkon kota Sumedang, jurut Yudi turun, tuluy culak cileuk ka sabudeureun tempat. Sup manehna asup ka salah sahiji pasar, gek diuk dina luhureun trotoar, panonna neuteup jauh ke arah terminal, mobil bus, elep, oplet, jeung beca oge sado lara liwat di wewengkon eta, ngagambarkeun kaayaan anu sakitu ramena. Yudi bingung lantaran nyangan Imas di kota, bari jeung talag-tolog teu puguh, geus tangtu hesena kerek manggihanana. Sakurang-kurangna nya kudu boga awawuhan mah ngarah bisa minta tulung. Tapi Yudi teu pondok ieu pangharepan, sanggeus reureuh mah terus indit mapai-mapai jalan bari alak ilik susuganan manggihan Imas. Telila srog ka salah sahiji warung, Yudi nanyakeun sugan nu boga warung kungsi nempo Imas. Sanggeus ku Yudi dijelaskeun ciri-ciri Imas, rambutna, tangtunganana, kulitna oge nu lainna, eta si tukang warung teu apaleun. Jeung teu pernah kungsi, cenah nempuan wanoja anu dimaksud ku Yudi. Aya di warung nasi ku Yudi ditanyakeun, tapi di dinya ge sarua deui, teu arapaleun jeung teu kungsi nempo. Terus manehna mapai ka unggal tempat, malah mah kungsi ngobrol sagala jeung tukang beca, tapi tetep angger teu meunang hasil anu diharepkeun ku manehna. Gancang na carita, Yudi geus 2 poe ngider di kota Sumedang neangan Imas, tapi can manggih keneh wae. Mangkaning bekel beak kaayaan Yudi harita nambah ripuh pikarunyangeun jabacan manggih dahar-dahar acan. Aya eta oge pikiran rek balik ka imah kalemburna ngan niatna teu ieuh jadi kusabab can boga pikeun ongkosna. Harita teh
Kaperengan sore-sore kira-kira wanci sariak layung nyampak Yudi keur diuk pinuh kabingung dina teras salah sahiji toko. Bari nitenan nurala liwat aya oge nurek balanja. Mitra kaum dangu teu lila ti harita kaayaan beki burit. Lampu-lampu geus harurung di jalan ngemprai ku listrik, lampu mobil pating salebrot mantak serab. Palawargi kaum dangu, ayeuna cag heula urang tunda lalampahan Yudi nuker maluruh Nyi Imas. Neangan kakasih pujaan hate kembang bungur panutan jiwa. Urang kocapkeun di kota Bandung. Harita wanci sareureuh budak kira-kira pukul 8 peuting. Kaayaan di imah namah. Kaayaan di imah Pasu Herman geus katenjo rehe combrek. Sawareh tempat masih katutup ku kabut anu ipis anu kasorot ku lampu jalan. Kapindingan ku mega anu ngayang di langit. Beki lila beki kandel. Dahan garing meruragan. Kalong ting kalayang disada pating caricit nyalukan bala baturna. Arentep dina tangkal buah. Sawareh dina tangkal jambu. Lampu-lampu kendaraan geus eueuh nu katempo carang nu lalariwat. Palawargi disaprak kajadian anu aheng peuting kamari. Ieu Pasu Herman oge Bu Dewi katut Mang Pardi. Tara ieu sare sore-sore unggal sabada magrib oge sok ngarariung heula di ruang tepas bari angger ngobrolkeun rancana anu rek dipilampah deui pikeun maluruh Imas anu leungit. Pasu Herman calik di kursi pararendeng sareng Ibu Dewi. Mang Pardi diuk di handap bari melenyun udud sakapeung unggut-unggutan ngabandungan naon-naon anu dirancanakeun ku dununganana. Kaayaan di luar masih hujan. Hawa tiis meuni nyecep asa nyerep kana sumsum balung. Sora guludug pating jeleger ditemek ku cahaya kilat pating baranyai. Teu lila kadenge aya anjing nu babaung es nambahan sieun jeung keung. Mang Pardi, pangtutupan pantomang aya suara anjing asa karareueung kieu yeuh. Mohon agan, mohon mangga. Teu lila. Ker. Sora aya anu kerek di kamar Imas. Gebeg sararea reuwas bari ngadeg-deg tapi taya nu nyarita. Iwati rasa sieun anu minuhan uteuk. Sabab aya nu kerek bari eueuh manusana. Blig-blig reket pantol lomari sada aya nu muka. Nu tiluan meuni bareng ngareret kana lomari. Beheung marius kawas anu marilitkeun. Breh nempo piring alas ngalayang jiga aya nu mawa. Tapi teka ciri anu mawana. Atuh sararea meuni molohok ngembang kadu. Aneh nempok ayan kitu. Asa teka harti ku pikir, teka hontal ku akal. Alah, itu mah piring indit ku sorangan itu. Ceuk Pasu Herman bangun kaget bari noelan ka garwana. Ngarasa aneh ningali piring ngageleung ku sorangan. Bu Dewi kaget kacida beungeutna sepa. Panon nuturkeun piring anu ngalayang tea. Teu lila jelek piring teh merenah dina meja. Nu nempokeun pating narenghap. Narik napas jero. Blig-blig kalayang harita sapatu Imas nu aya dina ubin hareup kamarna ngalayang aya nu mawa. Tapi nu mawana teu kaciri. Eta sapatu ngalayang kapawon. Teu lila reup lampu di tengah imah teh poek teu pupuguh. Beki nambah sieun jeung keung wae. Mang Pardi diuk di juru rarampodan berjeng pias. Kelombrang. Di dapur sada aya seng anu murag. Teu lila di kamar mandi kadenge kedewuk sora anu nyuk cai. Sagayung. Terus kadenge sora-sora sejen. Malah sada aya nu rendos sagala. Jiga namah aya nu keur nyambel. Poharanya mitra. Ya
ya Robi ya tadi mah aya naon deui atuh meniasa aneh-aneh teuing. Kacida-cida teuing saumur-umur nyuhun hulu. Kakara ayeuna manggihan nu kieu patut. Maka jig aya nu nyambel ku sorangan sagala. Nah aya jin di imah teh kitu. Cek Bu Dewi bari gogodeg. Waktosna saya palawargi. Cag urang cageun heula lalakon ieu tina judul dongeng Ririwa Cinta Munggaran. Geusan isuk pageto urang tuluykeun deui. Kembang tinetik sinebaran sari tutup lawang si Gotaka. Permios. Tepang deui di munggang tresna urang.